Mbah Burayot. Wah, iya mereka mah bener. Emang kudu nengelak si Mbah. Ini kasih imah si Mbah teh ayeuna mengpeung nyase buru-buru ke budak teh. Kudu buru-buru ini mengpeung isu keneh 20 jam kemudian. Boroma jauh-jauh si Bajam morong eueuh di rumah ubaran budak ya. Aku mangkewe lah. Assalamualaikum. Aduh eta si Kehet teh geuningan pura-pura ngariweuhkeun kolot wae. Aduh, cenah isukana dia penginum urang eueuh ya. Kopi heula ngeunah deh. Berarti bobohongan si bobakeun sia ku aing. Aduh, eta juga inum urang. Wah, buburu deui pura-pura deh. Lah si aing ge nyaho. Mana teh pura-pura. Aduh. Ya ampun mampun. Siang nipu wae kolot kalakuan teh hirup teh. Ampun mah heueuh. Ngabohong mah. Siang nipu wae kolot kalakuan teh hirup teh.